Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang yasana Asep Gun Majalaya. Haturan ka urang Bandung, urang Majalaya, urang Ciamis, urang Tasik, urang Cirebon, urang Cianjur, urang Batu Jajar, urang Cimahi nya, kanggo ka urang Tangerang, urang Depok, urang Banten, urang Garutnya. Pokona mah kasadayana urang mana bae ayana di Jumaranco mugia kebek ku kabingah. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos sumangga gerata tantatan kaparayun sadayana kurang ajar sih ya wani nyerita gitu. Gerasaan kehebatan pecut tebek kiat di barung jeung gerowokna kitu si jakalana lodaya sakirat kehambatkeun pecut lodaya bodasna kana beheung Rakaseta. Horokaya Rakaseta oge lain jawara kamari sore manehna geus mineng jeung hareupan hal-hal sarupa kitu dina sajeroning ngalampahanana kalawan gerak anu teh eleh cepet. Gobangna gentak dipake ngabendung pecut anu nyamber ka hareupeun beungeutna. Saharita laju pecut si jakalana lodaya teh beunang dipapag ku gobang lawana nu ngajadikeun pecutna ngagulung meulit kana gobang pakarang musuhna. Harita Rakaseta langsung nongtak ka hareup atuh puguh we badan si jakalana lodaya teh jadi nyolonton kacentokeun ku tanaga lawan. Teu cukup ku kitu leungeun kenca Rakaseta nu harita nyuruntul langsung dek ngagedor kana careham si jakalana lodaya. Tapi leungeun kenca si jakalodaya harita gerak pikeun nakis leungeun Rakaseta. Duk, leungeun katakis laju leungeun geus menang nakis ditonyokeun kana beungeutna Rakaseta. Lok. Rakaseta ngalalepkeun sirahna laju ti handap disodokkeun peureupna anu kenca ngarah kana gadona ieu si jakalana lodaya. Duk, waduh. Si jakalana lodaya nepikeun ka ngalenggak atuh di barung ku ngoceak tarik naker sabab gadona karasa asa nyengso sabab teu ngeulan Rakaseta teh make tanaga lapisan nu kacidarohakana. Tapi sanajan bari jeung kitu oge ari cekelan pecut nama pageuh teu lesot tina leungeunna tekung sila manehna mancegeun di kuda-kudana sirahna gigideug jiga kebo anu rek ngamuk sawatara kitu leungeun anu nyekel pecutna terus dikenyang sangkan bisa leupas tina gulungan gobang lawan. Tapi kalaka beuki pageuh karasana teh ku manehna tungtung pecut anu meulit teh jiga anu nyangkeud pageuh kana eta gobang nepikeun ka ti beberge teh sirikna tanagana dibijilkeun kabeh keukeuh we kalaka beuki pageuh.
kurang ajar lesotkeun sia ricik sia mah deuleu. Cek si jakalana lodaya bangun anu geus aral. Hah, lesotkeun naon dewek mah teu nyekel pecut si laing. Bongan pecutna we kalaka meulit kana gobang dewek. Sok we cobaan lesotkeun sorangan. Kaluarkeun atuh tanaga teh. Jiga anu can dahar geuningan si laing mah. Haha, dahar heula atuh. Cek Rakaseta kalaka ngaheureuyan. Puguh we tumrapna kasih jakalana lodaya mah asa jadi namahan nafsuna ngadengen caritaan kitu ti Rakaseta teh. Nyasatna asa dicogado asa diheureukeun pisan. Kurang ajar setan budug. Hiat. Si jakalana lodaya harita langsung metakeun sakabeh tanangga jerona. Disalurkeun kana leungeun katuhuna pikeun nadik pecutna tina beulitan gobang pakarang lawan. Bareng jeung kitu si gobang gentat ngabedol gobangna ka tukang. Baru karena pecut anu meulit teh saharita jadi lesot udar tina pakarangna. Puguh we geus teu ngangkekeun deui awak si jakalana lodaya teh kontan ngacengkang ka tukang kabawa ku tanagana sorangan. Waduh, sedan sia. Pokna bari gancang ngagurinjal deui. Tapi acan oge manehna mancegeun kuda-kudana. Hiuk beresat. Gobang dina ceklan Rakaseta geus nyeleb bermanten ngarah kana palebah tak-tak kencana. Si jakalana lodaya pohara ngaranjugna mireungeuh sabetan pakarang musuhna jiga hayang nyapisan geuneh ka dirina. Atuh pikeun nyalametkeun tak-takna tina sabetan pakarang lawan tayadi carayewati kudu ngaragragkeun awakna ka handap. Tapi da geus leuwir teuing, gobang pakarang musuhna teh leuwih cepet datangna. Atuh geus teu bisa dipondahan deui. Hiuk, cerep, wadah. Tak-takna nengel pisan keuna ku sabetan gobang kabuyutan Rakaseta. Nepikeun ka gudawang atuh ketina langsung ngaburial masihan kana sakujur badana. Untung teu keuna kana beheungna oge. Anu saterusna si jakalana lodaya geus teu bisa udang deui. Tuluy wae gegerungan ngarasakeun ka nyeri anu mana tak-takna doang tatu sapisan keuna gu gobang kabuyutan anu jadi musuhna. Dulur barani tuluy Rakaseta teh ngadeukeutan laju gobang ledek kana beheungnakeun. Duh kumaha geus kieu ya lur? Hah? Ayo usik. Ampun. Aduh, nyeri aduh. Cenah dulur barani atuh geus kitu mah. Laju Rakaseta teh melong kana pecut anu aya di gigireunna. Nah, kop eta pecut teh dicokot ku Rakaseta saenggeus gobangna ngaleungit cicing di kana tempatna teh. Ieu pecut kieu nya. Aduh, dijieun anelan. Sarua padahal mah ge pecut teh ti nagara jin sigana mah yeuh. Tapi eueuh naonan mah. Teu butuh Cuah. Gitu teh bari nyiduhan kana eta pecut. Saterusna lung we dibalangkeun jauhna keur ti tempat eta. Hampura euy, aing teu boga waktu deui lah yeuh pikeun cicing di dieu tempat. Sakali dihampuranya geus nyarita gitu mah belesat. Awak Rakaseta teh ngabelesat ninggalkeun eta patempatan rek ngajugjug ka lemur babakan careuh neruskeun perjalananana. Dulur barani tinggal we si jakalana lodaya anu harita masih keneh haharagungan ngarasakeun ka nyeri tina tatu palebah tak-takna anu doang kahakan ku karongkahanana gobang pusaka kabuyutan pakarang andalan Rakaseta. Padahal ku bedog atawa ku sanjata naon oge sanyatana mah ieu awakna si jakalana lodaya teh estuning moal mempan alias wedug nubuhan we kakenaanana teh nyatana ku gobang kabuyutan. Aduh, awas ya, hiji waktu aing pasti bakal nyen balitungan ka ilaing gobang.
mah ku aing bodaran sia teh. Cenah sakitu geus teu walakaya oge ari omonganna masih kene suaban songong naker kene. Barang manehna ngareret ka palebah tempat nambah jaweng nu tadi teh keur pada ngarurung ku balad-baladna kasampak teh geus taya sasaha. Mbah Jaweng jeung Kidarga katut si Bohim masih horeng tatadi kane oge geus nyaringkah tidinya teuing arinit ka mana-mana nama. Aki-aki teh sungut we diheulakeun kalaka marantau geuningan dasar deh. Ceuk si Jakalana Lodaya kukulutus bari jeung Humarurung bari jeung Rumanggieng oge atuh si Jakalana Lodaya teh maksakeun nangtung terus nyoloyong leumpang sasolontodan muru ka palebah pecutna anu tadi dibalangkeun ku Rakaseta. Sanggeus kapanggih tuluy we di manehna teh leumpang ninggalkeun eta patempatan bari sosolontodan. Sanggeus meunang tempat anu meujeuhna simpe turine nyatana dina hiji hanapeun tangkal kaya anu gede si Jakalana Lodaya teh diuk sila laju manehna meureumkeun panonna dua dampal leungeunna dirapetkeun dideukeutkeun kana dada kunyamkeun nyemapatkeun jampe pamakena ti guruna nu maksudna supaya hayang bisa mulihkeun di awakna sangkan bisa rapet di tatuna. Sanggeus sababaraha halila manehna beunta bari pok nyarita. Tetela sabetan Gobang sakabuyutan Rakaseta teh si Gobang teh bener-bener aya racunan. Aduh bedanya serak keneh kana awak ieu. Rumasa kuring ngaku kana kaahengan eta pakarang Gobang. Buktina ya kuring teh bisa ngalitakeun deui ieu nu doang dina awak kuring. Tapi racunna masih gana manggeus eueuh ya. Sugan we atuh. Paling ge ieu kudu dicara lintang ti kudu ku guru ya. Ku aki kuring ya. Kitu garantesna diubarani. Laju manehna boga paniatan rek balik deui dek nempungan anu jadi guruna. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia di mana bae ayana. Cag lalampahan si Jakalana Lodaya urang tinggalkeun heula pamugi ka hareupna tiasa kaguar deui. Ayeuna urang teraskeun lalampahanana si Gobang anu poe eta rek nepungan bebene hate bebeureuh maneuh. Kembang lamunan nu teu weleh kabayang beurang jeung peuting. Nyatana Nyi Kiranti anu mangkuk di lembur babakan care. Kira wanci liwat asar. Si Gobang geus anyog gahareupeun imah Mang Samid. Papana Kiranti. Kebeneran pisan harita teh Mang Samid saanak bojo keur araya dariuk dina tepas imahna. Barang nempo saha anu datang atuh Nyi Kiranti mah menikeun ka teh sedikna ti bubur anyat lumpat muru ka Rakaseta geus teu eraeun kolot tengan kaburu guay. Kang Raka, kamana we atuh Kang abdi sono? Nyi Kiranti, Rakaseta jadi bareureum begeutna eraeun kun jadi kolotna. Tapi Nyi Kiranti mah meureun kurasa anu kacida sonona kajajaka anu salila ieu dipika cieum-cieum jadi papaes hate ngeusian longkang kalbu anu kebek kurasa kacinta jeung kadedeuhna salila ieu lila teu tepung ayeuna datang rasa ka era akan jadi kolotna teh meh ilang sakadapan mah. Mangga kalebet Kang. Cenah Nyi Kiranti kitu nanti bari ngeureunkeun rangkulanana. Hujang cikene diobrolkeun panjang umur Jang kumaha sehat hayu kajaro ye. Mang Samid bari ngasongkeun dampal leungeunna ngajakan asup ka jero imah. Alhamdulillah Pak
sawalerna kumaha bapak sareng mandi di sarehat cek Rakaseta bari nampanan leungeun Mang Sabid saterusna salarea arasup ka jero imah atuh saenggeus aya di jero imah gek Rakaseta diuk dina amparan sama mawa cai nyai ka dieu si Ujang si hayang nginum pokna Mang Samid ngareret ka anakna muhun nya Kang antosan heulanya sakedap abdi bade kapengker heulanya nak cai cek Nyi Kiranti Guragiru muru ka dapur teu lila oge geus ngurunyung deui dua leungeunna ranggem nu katuhu ngajingjing teko jeung cangkirna leungeun kencana nanggeuy baskom nu dieusian ku kulub cau jeung dahareun anu sejena teu kedah ngarepot ieu atuh Nyai da Kang masan es tamu agung atuh jadi ara disin kieu jantunna teh cek Rakaseta bari ngareret kana beungeut Nyi Mojang barang Nyi Kiranti deuk calangap kaburu pok bapana teu ngarerepot sakitu mah Ujang ieu mah pirang katuangan kampung tembal bapana nyatana Mang Samid anu saterusna ieu Mang Samid jeung pamajikanna teh ngadon sagala ditanyakeun ka Rakaseta pang-pangna mangeunaan pangalamanana salila aya di pangumbaraan dina sajaroning ngalalanana antugna Nyi Kiranti mah teu bisa nyarita deui jadi ngabandungan we anu keur garuneman teh antara indung bapana jeung Rakaseta bari saregep ngabandungan atuh akhirna mah obrolan teh kapegat ku Rakaseta anu rek kacai heula kulantaran ngalakonan ibadah salat asar Rakaseta laju muru ka pancuran anu aya di tukangan imah nyatana rek sakalian mandi bebersih bari sakalian rek abdas sawatara eta indung bapana Nyi Kiranti oge pating laleos kaluar ti imah ari Mang Samid mah bebejana rek nepungan aki uhro cenah rek ngahilian binih anak cau ari biona rek ka warung nyatana rek ngadon balanja sameleun jeung deungeun sanguna pikeun nyuguhan Rakaseta atuh di imah teh tinggal Nyi Kiranti we sorangan da geus manehna mah ngalaksanakeun salat asarna tadi keneh oge teu lila Rakaseta kacaina laju manehna ngalaksanakeun salatna di tajug anu pernahna teu pati jauh ti imahna Mang Samid beres salat Guragiru nyampeurkeun ka Nyi Kiranti anu masih keneh emok di pertengahan imah Bapak sareng emak kamarana Nyi cek Rakaseta bari gek diuk gigireun Nyi Kiranti leungeunna ngahaja diantelkeun kana leungeun Kiranti aya rasa anu matah ngagalura jeroeun dada manehna Nyi Kiranti sawatara eta teu bisa ngajawab pikeun ka ngarengha panjang ngarasakeun rasa anu beda anu ngagolak dina jeroeun dadana pon ditu deui Rakaseta sarua ngararasakeun jantungna anu asa ngadadak narikan deg-deganana teh ditunggalan jiga anu tos sumpat jauh we rupina mah si bapak mah ka bumina aki uhro saurna aya peryogi si mamah mah ka warung heula Kang bade naon jadinya bade balanja Kang orencang sangu gitunya mun mudah-mudahan we si mama sareng si baba teh sing rada lami di dituna arwina cek Rakaseta rada wani ngaeureyan ayeuna mah nah amat kedah lami-lami Kang moal tuang gitu akang kan si mama teh bisa rencang sangu teh kanggo emam akang kuningal rarai nyai anu geulis oge sareng pasaket ieu akang mah tos teu aya dirasa laparnya duka kumaha ieu teh Yeay, wareg dimeni apa nanti tadi oge acan barang terdana naon akang mah. Ih, komal wae akang mah nya. Ih, ciwit kira. Kang, gede motong lami-lami teuing atuh. Ninggalkeun nyai di dieu teh. Nikeun kateu karunya ka nyai anu ngantos Kang mah nya. Ih. Ceuk Nyi Kiranti kitu teh beuring nyang heuyekeun.
pipina kana tak-tak Rakaseta anu aya di gigireunana leungeunna duanana pating ceklan pageuh ser ter Rakaseta teh teu warang ngajawab ngadon teu puguh rampa teu puguh rasa dulur karasana aya nu ratug ti paparuguh tina dadana sabot keur kitu krutrak aya sora anu ngulutrak ti jero dapur sing horeng eta teh geuningan biona indungna nyikiranti anu karek balik ti warung teh atuh dulu barani Rakaseta jeung nyikiranti teh rada ngorejat aya sia matos keun insyaallah akang mugi awe atuh ka payuna akang mah teu lami teuing upami angkat-angkatan teh da geuningan lumayan ngalaksanakeun tugas teh kirang-kirang nama nyawa akang taruhanana ngan pidoana we ti Nyai Mugia atuh cing dipasian kasalamatan akang teh ceuk Rakaseta. Dulur barani nu sahati kanca dangu nu satuhu baraya anu satia anu saterusna atuh saenggeus sangu jeung deungeunna arasak mabrak we salarea teh botram atuh deungeun sangu meunikeun ka sagala aya ceuk ukuran di kampung mah cukup kayaning aya karedok leunca aya sambel anu ledok jeung lalab-lalabna kayaning daun sampe jaat daun kadongdong meunikeun ka hararejo malahan aya daun gedang sagarupa ge pucukna atuh asin sepat meunikeun ka galaring dulur barani malahan mah aya jengkol ngora sagala rupa lu warade ya dulur tuang ala kampung sanguna sangu beureum alias beas beureum meunikeun ka ngalayeum mada atuh tara ruang teh ngan Rakaseta hungkul anu teu pati ponyo teh daharna sabab hatena masih keneh kebek ku kembang-kembang kacinta anu motah jeroeun dadana horeng kitu geuningannya ku rasa cinta mah dulur lapar ge eleh aya ku edas urang gancangkeun wae ieu carita urang kocapkeun waktu beutingna harita ka imah Mang Samid kadatangan ku Pak RT jeung sababaraha urang tatanggana anu ngahaja nepungan hayang panggih jeung Rakaseta alias si Gobang atuh di imah teh jadi beuki rame we uplek kudu ngalobrol sagala diguar sagala dicaritakeun pang-pang namah nanggap pangalamanana Rakaseta salila ngalana ka lembur-lembur jeung ka tempat-tempat anu lain wanci sareureum kolot anu narepungan teh haramitan rek marulang ka imahna sewang-sewangan saterusna mah obrolan teh nyoko kana pamaksudanana Rakaseta nyatana rek ngagemleng jeung ngalatih elmu kanuragan jeung elmu-elmu panemu anu lainna ka Nyikiranti sangkan Nyikiranti mibanda pangabisa pikeun ngabela diri namun seug teh mah dina hiji mangsa aya anu ngaroga hala jeung aya bancang pakewuh anu tumiba ka dirina oge ka kulawargana atuh bedi tuna pisan mah kalemurna dilakukeun ku jama-jama jarahat malah salian ti kitu oge Nyikiranti rek diwaris pakarang nyatana kolewang warisan ti aka pondoh teh engke lamun seug geus sampurna dina ulin maen pona dulur barani isukna kira wanci memeh meletek panon poe Kiranti jeung Rakaseta geus ngamimitian latihanana Rakaseta nurunkeun bagian-bagian jurus dasarna heula dina kuda-kuda jeung sajabana maklum awewe nya rada hese kitu kadituna atuh naek kana masalah main po dina jurus Cimande malahan kadituna mah bakal rek diturunkeun ulin maung karuhun oge ka Nyikiranti teh dina tahap dasarna heula saterusna naek deui kana tingkatan-tingkatan anu leuwih luhur Kiranti mah kadiekeun mah beuki calakan sanajan pangawakan awewe ge tapi gampang nyerep jeung gampang katalar
karena rupa pengajaran-pengajaran anu diturunkeun ku Rakaseta ka dirina dilakukeun di buruan imana. Atuh Rakaseta ngarasa atoh sabab teu ngabutuhkeun waktu lila pikeun Kiranti dina narima jeung gemlengan oge ngapalkeun jurus-jurus anu diajarkeun ku manehna. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia cag heula lalampahan si Gobang anu keur ngagemleng Nyi Kiranti. Ayeuna urang toong heula kaayaan Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik anu geus lila teu kaguar. Saperti anu geus kacaritakeun ti heula, Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik ngadatangan tempatna Bahkarta. Nyatana pamaksudanana teh lian hayang diwaris ilmu pangaweruh tinu jadi bapa kukutna nyatana Bahkarta. Alatan manehna bentrok teh jeung si Gobang. Ki Madhapi ngarasa moal cukup ilmu pangaweruhna pikeun nandingan kahebatanana Gobang kabuyutan pakarang cangkinganana anu jadi lawanna. Lian ti eta paran manehna oge kungsik bentrok jeung Bah Jaweng anu akhirna Ki Madhapi bisa dirubuhkeun ku Bah Jaweng. Lain ngan ukur Ki Madhapi hungkul anu digemleng ilmu ku Bahkarta teh. Ki Mirhasik oge sarua ngan memang Bahkarta leuwih ngautamakeun ka Ki Madhapi dina sajeroning ngalatih jeung nurunkeun sakabeh ilmu panemuna teh. Dari Ki Mirhasik onaman satadina ge ukur nganter hungkul tapi batan cicing bari ukur ngalalajoanan mah nya mending sakalian we milu latihan. Sadajan istilahna bisa disebutkeun oge henteu sapinuhna. Geus cukup cigana mah maneh ngalapang ngabisa mulung ilmu nampa pangawaris ti Abah Hapi. Sabab geus hampir sakabeh ilmu panemu jampe pamake Abah teh bahe ka diri maneh. Ceuk Bahkarta dina hiji waktu nyaritana Daria anak keranan. Duh, hatur nuhun pisan atuh Abah. Abah parantos meninggali luntur kolbu ngawaris rupa-rupa ilmu kadigjayaan jeung kawedukan ka diri abdi. Estu berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana pikeun abdi Abah. Sakali deui abdi nganuhunkeun pisan ka Abah. Nuhun mangrewu-rewu nuhun. Mugia mangfaat kanggo abdi sareng kanggo Abah. Tema Ki Madhapi sarua duru barani manehna ge Daria dina ayeuna mah. Nya syukur atuh. Ayeuna maju geura lumaku prak geura lumampah. Sakali deui ilmu anu ti Abah teh geura amalkeun. Keur tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Homat ulah rek dipake kumalungkung asa aing kuyah kidul, asa aing pangjagona, asa aing pangsaktina. Sabab sing inget di luhureun langit masih aya keneh langit. Kitu we pepejeh ti Abah mah Hapi. Utamana mah jeung hiji deui sing boga kayakinan dina diri anjeun Hapi yen ari ilmu teh ngaibaratkeun pakarang teh bisa wae mawana nyalametkeun, teu bisa mawana nyelakakeun. Atuh ya Abah geus ngawawadianan cupar salaku guru kanu jadi murid, kolot kanu jadi bapak. Ngan sakadar bisa mere jalan, mere katerangan. Dah balik deui ka diri anjeun Hapi. Ku kituna omat jaga di akhirat.
maneh tong ngadakwa kadiri kuring salaku kolot salaku guru sabab geus subar kawajiban tinu jadi kolot tin jadi guru mah ayeuna balik deui ka diri maneh bisa wae maneh habi bisa mawa ilmu eta bagja ke diri maneh ima di dunya ima di akhirat kitu tah habi cek Bakarta teu oleh ngawawa dianan kanu jadi anakna sekaligus kan jadi murid meureun ayeuna mah sangkan bener-bener ngagunakeun elmuna dina jalan nu dipikaridho ku Allah. Diestokeun pisan sagalana ku abdi Abah papagah ti Abah teh. Nya mudah-mudahan we atuh Abah abdi tiasa nyanak ieu elmuna tong dipake dina jalan salah. Gimana abdi kitu cek omongan mah tapi teuing da dina hatena mah keukeuh aya paniatan anu lain datana pikeun manehna mah jeung Kimir Hasik salilana tara milampah anu tadi diucapkeun ku Bakarta malahan puguh sabalikna da guru hayang mibanda ilmu panamu teh pikeun manehna mah tujuanna nyaeta keur milampah nyatana pikeun nohonan kahayang hawa nafsuna babadog darampok jeung kajahatan teh anu saela ieu kumaha digunakeun teh kapanan teu dititah malahan dicaram pisan kunu jadi bapa kukutna nyatana Bakarta teh kira wanci pecat sawed antukna bral weh ieu Ki Madhapi jeung Kimir Hasik teh ninggalkeun lembur tangsi lemburna Bakarta saenggeusna kurang leuwih sabulan lilana nyuprih pangarti nimba pangabisa ngalap ajian-ajian langka ti Bakarta salaku bapa kukutna harita Ki Madhapi diiringkeun ku Kimir Hasik nu leumpang ngiclik tukangeunana keur patinggar di gleumpang rek ngajugjug ka imahna nu aya di lembur Ciibun. Sabaraha poe urang ninggalkeun lembur teh Hasik cek Ki Madhapi dina sajaroning leumpangna aya we meureun kurang leuwih sabulan mah Kang. Cukup lah tegaplah geuningan kuring guguru ilmu ka si Abah teh sabab ayeuna kuring geus nyangking rupa-rupa ilmu aheng tur langka anu moal aya pitandingeunana di sakolong jagat ieu mah sigana mah Hasik euy cek Ki Madhapi deui geus mimiti ujugna keur padahal Bakarta geus mepelingan yen ulah dipake ujub takabur atawa dipake sombong sabab di luhureun langit aya keneh langit tapi dasar Ki Madhapi nu can meunang taufik hidayah dasarna memang lain jelema anu bener tadi teh hese pisan pikeun ngalalempengna nya sigana mah bener pisan Kang moal aya sigana mah urang jajal we lah sakabeh jawara jeung jago-jago anu salila ieu ngarasa mibanda kasakten jeung ilmu anu laluhur mah urang taluk-talukkeun sakalian jeung ilmu dipiboga ku urang panayana mah katambahan ti Abahnya tema Kimir Hasik sarua pikiranna teh manehna oge sugan mah Upin jeung Ipin we sarua pateka danana jeung Ki Madhapi ari ku bari ngobrol mah teu karasa leumpang teh harita manehna geus anyog ka lemurna saterusna nalika geus aya di hareupeun imahna maranehna blasbus arasup ka jero imah lain menikeun ka babalataki di jero imah teh euy abong eueuh nu ngurus nyokot sapu Hasik sapukeun heula euy asa teu parugu dekah rek diukna ge cek Ki Madhapi kituna teh bari lujag lajeg panonna lutret kasabodeureun imahna da jeung nyana atuh di jero imahna teh teu beda we jeung di jarian keur mah memang imahna geus ropoh tu reyod katamah-tamah eueuh anu ngurus ulah boro keur ditinggalkeun sanajan keur waktu Ki Madhapi jeung Kimir Hasik ngapoe ngeusian eta imah oge da kitu we teu waleh pabalatak jeung pasolengkrah matak sareugsuk anu nenjo rahmat lancah meunir hanteng ti ditu ti dieu
jika tambang sesampayan. Dina luhureun palupuh pabalatak kudang daunan gararing anu arasup tina sela-sela bilik anu marolongo jeung ti luhur para anu kentengna loba anu barulah. Tapi sanajan gitu kaayaanana oge pikeun Ki Madhapi mah biasa we jigana teh da memang geus kitu kabiasaanana. Nitah nyapukeun soteh bubuhan we harita mah katempona kacida pisan kotorna. Beres Ki Mirhasik nyapukeun palupuh terus duarana gukek dariuk. Ku siwel Ki Madhapi ngaluarkeun dompet bako tina saku kampretna. Harita leungeun kenca katuhuna Ki Madhapi ngalintingkeun daun kawung jeung bakona sut disunut. Baladug hasepna maledug minuhan rohangan imah. Laun-laun ilang ka papas ku angin. Aya kene Hasik di gentong gitu beas. Asa beureum beuteung kuring mah euy. Basa tieulah geurek init mah rasana ya kene tapi teuing ketang. Kela atuh urang nempuh heula. Kojengkang Ki Madhapi ngojengkang muru ka tukang rek nempo beas anu diwadahan kana gentong. Teu lila oge geus torojo deui ka hareupeun Ki Madhapi. Alah beak diakan beurit sigana makang. Poho basa tieulah teh gentong teh dituruban kumaha atuh. Oh si laing mah mangkaling geus teu boga duit saperak-perak acan dewek teh. Kaditu atuh init ka kebon. Ngalah naon we ka itu loba di kebon mah rek ngalah jagong rek ngalah sampeu. Pokona mah eusi beuteung heula we na mah. Kajeun teu bangi kejo oge. Ka kebon anu mana ya Kang? Da teu boga kebon ban urang mah. Aya ge kebon Haji Sapei anu sok aya sambuan mah. Ngan sigana bakal aya nungguan di dinya pagawena. Menta we atuh cek dewek gitu. Namun teh mere mah nyaku masih lain we eta malah rek didagor sakalian tuman wae. Pilage kebon sampeu meuni kudu ditungguan dasar Haji Koret euy. Nya doh dagoan heula sagedeung mah nya. Kuring rek neangan kadaharan. Jigana teu naon menta ka warung anu di pengkolan oge meureun nya Kang. Rada horea mari kudu kukurubutan ka kebon mah ieu teh lah. Mun teu mere mah rek disiksa we sakalian tukang warungna kagok wae cenah teh. Ceuk Ki Mirhasik bangun anu keheul nyaritana teh. Sanyana mah keheul ka Ki Madhapi anu paparentah wae ka manehna. Nyungkun meureun meupeus keuyang atawa maido meureun mun jelema mah. Oh juga deh tuh. Kusi laing we lah nu penting meunang we hakaneun. Leos we geus kitu mah Ki Mirhasik teh ngaleos ti hareupeun Ki Madhapi. Lempangna meuni ngagedik teu rarat-reret. Di palebah pengkolan reg manehna ngaraneg. Kurang leuwih di hareupeunana. Bener di palebah dinya teh aya warung sisi jalan. Kabeneran keur eueuh jalma anu jarajan saurang-urang acan. Teu ngalobakeun deui mikir Ki Mirhasik nyampeurkeun ka hareupeun eta warung. Meuni ti iseun kieu Mang, ceuk Ki Mirhasik ka tukang warung saurang lalaki tengah tubuh. Nya Kang, da barando sonden da baye deh. Bade tutup sakadap deui ge. Ulah waka ditutup geura teh Mang. Kuring rek balanja dahareun, tapi duitna isukan kasih teu. Ki Mirhasik langsung kana pamaksudanana. Kumaha atunya da emang mah tara nganjukeun. Piramada sakedik aduh. Jabi ti kitu da tos teu aya naon di tuangeunna ge. Aya kurupuk tuh. Parantos lihat di goreng bala-bala sareng goreng ulen. Tos lepet. Lah loba alasan ting sia tukang warung pedit. Aing asli yeuh. Urang dia yeuh. Ari sia urang mana? Ngeuna wae ngadan usaha di lembur aing ari dianyukan ulah mah. Hayang diduruk warung teh ku aing. Nya mangga. Nya nak we aduh. Wios teu kada dibayar. Ceuk eta tukang warung. Pohara sieuneunan nampo Ki Mirhasik anu langsung ti popolotot bari ngajawang kara bajuna teh. Kitu atuh mun tada adi sia teh kan. Ku kituna teh bari ngageweungkeun awak si tukang warung nepikeun ka ngajurah roh atuh ka tukang. Saterusna Ki Mirhasik init ninggalkeun si tukang warung bari dina leungeunna ranggem ku babawaan dahareun sagala aya.
teu sirikna dikerid we kabeh sakur anu aya dina dasar warung mah. Malah make jeung nyokot duit sagala tina jero laci. Wadah duit parantina. Telila geuningan euy, moal naon eta sik? Tanya Ki Madhabi basa Ki Mirhasik geus asup di ka jero ieu mah. Teuing naon pokona sagala aya we Kang. Tinggal sesana da geus soreng sang dagangan oge lah di warung teh. Nu di bengkolan teh geuningan. Ceuk Ki Mirhasik bari nu nadahareun anu dibuntel ku daun cau hareupeun Ki Madhabi. Kan bae sesaoge nu penting mah poe ayeuna bisa ngaganyel beuteung urang. Sok atuh barang jeung silaing euy. Sejeuna teh bari kop leungeunna kana goreng ulen. Am di dahar sihang moalkeun menyikeun kaca samuilan. Jiga anu mirasana keur panonna buburi lengan jiga anu nenjo jurig eueuh huluan. Kunaon Kang? Melag euy dina gengrong euy, aduh minta sai. Ceuk Ki Madhabi bari nyeklan beungna. Ulah rusut teuing atuh barang daharna. Lain rusut teuing deuleu hakaneunna geus liat. Jai bade mendat dina gengrong, buru panyokotkeun cai. Kela dagoan sagedeung. Koloyong Ki Mirhasik ngoloyong ka lawang dapur teu lila geus ngrunjung deui bari mawa cai dina gayung batok. Ieu Kang, bae sehat lagi nya. Kayen euy, diegeun. Ceuk Ki Madhabi lek-lek weh Ki Madhabi teh nginum cai tina gayung batok nepi ka beakna eureuleu weh teu rab. Aduh hakaneun nu poe iraha ieu teh cenah asik coba liat coba meuniga ngabagel kieu teh asli ah. Nyawa teuing nu penting mah ayeuna we bisa dahar Kang. Ting poe iraha da kuring ge teu tatanya sakitu ayana. Waktosna dulur teu karaosnya parantos seep cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah menawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.